sayyidina Muhammad. Tamakos inget aya hiji awewe urang Tangerang teh ya anu ka Mekah zaman Nawawi kontakan sekedup di Mekah ka Madinah perjalanan manehanana ke Nagaro ngan di dieuna ye di dieuna bebedana ka Nawawi sanggeus teh bebeja ka Nawawi beusi aya naon-naon kula minta jampe dibere jampena lam ya talim qattu tahamut lakon abada matasa abbas lan bimada zaman min hudawa bufalam tarobama wa qatu babatun abadan bijis birasan teta bae terus wirikeun eta cak cenah teh jata malain wiridan naon abi ditungtun aku na hadil khoso isupah pada takut aminan misarina riwasuraki mamin mihani ayata hadil khoso isu ieu khususiatna ieu khoso isu kalau gitu fahfadha jaga gumana engke badai bakal aman salamet min narin tina seuneu wa min surakin tina pamalingan ayata dibabaca bae tengah jalan pan eureun tengah jalan eureun sanggeus lain kena mimitina lain kitu lah eureun sanggeus eureun nyana kieu beuting gorenganan onta berangkat nyana ditinggalkeun nah, onta berangkat teu nyahoeun pan boga anu tukang onta mah ieu turun depan teh. Nah, barang kadijade atuh sorangan. Masyaallah, urang Tangerang. Tah anu boga pesantren di Kalipasir teh saha? Kalipasir tah, berarti. Nah eta, atuh ceurik ada sorangan we. Sorangan ceurik kumaha mun tayang aduh inget ka Syekh Nawawi. Hadiahan punya Syekh Nawawi. Masya Allah. Cak Syekh Nawawi baca lam ya talim bae jangan surah hese-hese. Dibaca bae ku lam ya talim qatu ta'awud lakon abada bari ceurik we. Sorangan atuh. Terus bae baca lam ya talim qatu ta'awud. Jejol teh pamalingan. Je. Cak cenah teh lain meunangan maling. Ya pamalingan teh. Cek orang main siapa ini barang di dulu beren banget benek Indonesia. Nah ditanya mana barang dan lain paham maling atau garong Arab. Sabisa-bisa nyana ngomong mencara kurang maboro-boro nanaon di barang ge tinggalin. Kita dibawa ka ditu kula naik sekedup aju kula kiih teu kajahoan deui itu berangkat. Itu cek garong teh. Oh jadi barang-barang loba banyak. Katir. Di urang mah kasir teh buntut kasir. Loba disusul ku garong kapanggil lah orang Arab mana onta nu kesekian ieu lihat ternyata Masya Allah itu tukang ontana kaget sehingga saya kaget jauhun tukang onta bawa eta garong sama-sama orang Arab cekel ku jara onta kedengan bawa ku nyana ka eta ka Ibu Ropiah nah ditaekeun ka dinya dianturkeun ka ditu datang ka ditu bareng ka ditu disalametkeun aku mah pamalingan disalamatkeun aku pamalingan. Mantap kurang lamun aya pamalingan ieu penyelamat ya. Atuh matak Ibu Ropiah teh ngomong bae eta manjur jasa lam ya talim qatu. Lam ya talim qatu teh manjur jasa. Masyaallah tadi Syekh Nawawi. Mantap kurang ge di batalar eta. Ya talim qatu tuhamut lakon abada matasabatan bimana zaman. Kanjeng Nabi Mahtara naon penciciren balik terus tadi itu naon sebut tetalar kan aing ge poho teta gara-gara kula inget ke almarhumah ibu Masya Allah teh ibu bari ngayun-ngayun kula jadi talarna teh eta dikeur ngayun-ngayun mantak lain lalagan teh ibu teh berkah jasa ka yang nama besar macem-macem lagam nagelam ya talim qatu ta'amud lagona bada wa mada sangan tilok datang kangis kula hes jadi detalar eta ibu bisa aja saya ibu aduh eta kebelah dia eta ya talim qatu ta'amud lagona bada wa sokos gitu dari Nabi Matara
ciciren bare Kanjeng Nabi matara itara sok ngoptina salamina mangsa eta inu dawabu palal daroba mawaqat satu hewan bari ratina terus kitu eta ingat ai keur di ayun-ayun dengan eta tadi ti lokangin sreupes kitu talar geus eta gaguari manjur tapi kalau teu talar ge haju manjur siapa aing hina tadi dongeng ibu rupiah seperti kos gitu ilham ya talim teh ya hadil khoso isufah fazhatakun aminan syarri nari wa surratin min mihani jadi aman tina seuneu moal kebakaran aman tina pamalingan bahkan dibuktikan ku Gusti Allah garong pamalingan bisa nulungan di wirida sabaraha cenah eta ulah loba-loba memeh subuh 40 antupan hudang subuhna kieu namun jam 7 geus sia mah ulah wiridan model sia mah geus kitu nanyakeun kumaha mun subuhna jam 7 teh izin tah inget ka dongeng di Imam Hanafi teh jelema waswas geus was-was teh cager-cager bebeja ka Imam Hanafi mama kula mah ieu waduh usoli teh jadi emang atuh kula masalah usoli teh jadi asa usoli teh jadi was-was kumaha ieu carana ulah salat sama geus teh Imam Hanafi ku situ kan kakara aing mah cenah jawabanna ulah salat kiai anu mamere cai kiai anu mamere anu kieu wiridan dan sebagainya teh kudu salat sia mah geus beres nya ngalamun mah di hareupeun imah kieu lantaran terus jubal nu nanya geus rada sepi nanya deh kiai maksudna kula ulah salat atuh kumaha ieu kula was-was ulah salat teh jadi kula mun salat zuhur asar karakter kitu geus ulah salat sia mah maksudna ulah salat teh sia mah edan pan nu edan mah teh kudu salat cenah Allah aya Allah neuleukeun sia make Allah Allahu akbar sia mah edan geus kitu geus teh kudu salat bau nya di edan-edan geus aing mah kualiwa kan semua sekali jadi basa kali beusi judu edan cenah bari jadi bae wow meweh waktu Allahu akbar jago Imam Nusaina Imam Hanafi mah batur teh geus teu kudu mah sia mah edan teh kudu salat selesai geus jawabanna jago saya Nawawi saya Imam Hanafi eta mah geus kieu aya jelema nanya masalah lu teu dijawab ku Imam Hanafi mah masyaallah karim di Baghdad kuburan insyaallah kula pernah ziarah ka ditu ya Allah ya Rabbi dasar eta teh anu Syekh Nawawi Imam Syafi'i ziarah ka dinya teu make kunut menghargai guru sebab Syekh Nawawi menyunahkeun kunut ari Imam Hanafi mah guruna teu henteu datang ka dinya tapi asal ziarah ka dinya naon nu dimaksud sok hasil maksud mantap Syekh Imam Syafi'i ziarah ka dinya teu make kunut geus kieu menghormati sebab eta Syekh Imam Hanafi mah teu maot nanya anu dijawab nanya aya jelema mama abdi naon kumaha lamun aya jelema kula ieu misalna mandina ieu di kali silem da kuari deuk kala wudu di jero ieu ngahareupna ka mana itu kan atuh pertanyaan di hadiran ku jelema boga oge teh jadi pertanyaan tah ngahareupna ka mana wuduna di jero cai ngahareupna ka mana Imam Hanafi mah babari ulah mikiran ngahareup kiblat atawa naon mandingan ge ngahareup ka baju sia bae beusi ke baju sia hudang baju eueuh di hutan aton sia eta bisaan Imam Hanafi mah segala mikiran Ka'bah segala naon ke hutan aton mandingan eta deuleukeun baju sia jaheuh gitu Imam Hanafi maksudna karakter ulama baheula tetep di samping mutuskeun masalah tapi bari lalaga humoris kabeh Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Maliki supaya kaharti eta teh anu sok didongengkeun ku urang jelema dijawab baheula hayang korban dalapanan tapi hiji kebo
pan ku kiai kabeh ditemeunang ke 7 tetep nyana hayang 8an bae aing mah pokona hayang 8 namanya anak aing cenah nu orok teu ka bawah bisa sapihan terus nanya ka kiai anu tetep teh bisa aya deui nu kieu ngajawabna Bu lamun hayang 8 geus bae nu 7an tah kumaha hiji meuli deui beli aja 1 kambing buat yang 1 enggak bisa saya mah cenah teh pokoknya ya harus dibolehin 8 bisa babara kiai datang ke Ki Wahab mah aku babari ada apa Mbak Ibu ini saya mau korban terus mau korban cuman 8 orang pengen ini apa nih kebo 1 aja bisa apa ya bisa aja kenapa susah dah iki mantep cek nih saya udah tanya-tanya sama kiai yang lain nggak boleh ya kiainya aja itu mah kurang baca kitab. Jadi boleh mana-mana orang-orangnya. Ini bapak ibu terus anak iya. Oh ini yang paling kecil ya. Yang paling kecil kan nggak bisa naik kebo. Iya harus ditunjang dia buat naiknya pakai kambing jadi enak situ. Iya. Cuma buat naik aja. Iyalah entar saya beli. Takkan lah. Tak kiai jagonya sata. Nu sejel mah tadi kambing 1 marahnya nah. Tapi barang dibere buat naiknya kan ini bahasa sapihan nggak bisa masa naik sendiri dia oh iya dia pakai kambing itu buat naik aja nggak kehartiin gunyana kan syarat tadi Imam Hanafi lain lalagan terus ulah mikiran Baitullah ulah mikiran Ka'bah ngarep ka baju baik ya sia hudang eueuh deui untungna masa taranjang sia amankeun awak sorangan kan bisa eta humoris masyaallah karim nah iyalah ahli Allah teh ya tenang Kangjeng Nabi gitu kan Kangjeng Nabi sahabat dek mawa barang bebe jaga Kangjeng Nabi Tuhan ulah tuh coba pang ieukeun bang anu keur minjemkeun onta atau bere onta jang muat barang ieu aya anak onta cokot tuh di itu ih Tuhan caknya teh ngahina tanon kabeh gitu apa dia barang lo mamanya anak onta jadi coba cokot bae kana barang dicokotnya gede ontana gede cek jadat teh tuan mah jadi sok lalaga abi bae anak onta jadi emang gede atuh emang iya anak gajah cek atuh iya anak onta kan geus gede pan lalagaan tapi bener kan kos kitu nya geus deuri mah heueuh cek kitu kami kitu lalagaan sarua. Ya jadi kan henteu kaku nu badak eta ieu kiai-kiai anu palinter gajina tapi henteu humoris teu lalagaan eta kos kaditu jelema diputus ku nya bung aing malah senem cekeuna lah itu bari lalagaan kos nana abah tadi dia masyaallah waalaikumsalam enan sia kula ada korban tapi empena leutik menang teh duh menang cek abah teh tuh masalah tuh kiai-kiai nu imah abah mah terang-terangan lain lah can cukup umur can cak nu saja lah bogana kos itu teu naon kebel kene ieu da bulan haji kan baheula mah sok dituntun 15 poe kene gitu di 40 poe kene kebel kene ke sia boga bulan haji meuli nu gede abah teh jadi 2 Bandung tuh nama nya ge atuh babari abah Masya Allah dan tungtung napan dia naga atuh rosa neangan duit deui jangan cukup umur eta babari apa menang we teu meunang mah mbeleutik los aing geus boga kos kitu deuk kuat nya dicaram-caram hah enjak cukup umur ulah teu meunang oh ngaruh teu ngeunah dina dilarang lagi aing momal babe jadi ka dinya nu meunang teu meunang bae kaki dam yatim mah leutik meunang batak mayak bola di dieu leutik nu naon araya kabeh ngan dicirian ku abah ge cukup umur nu ieu masyaallah nah etalah bararisan tah Kangjeng Nabi itu Kangjeng Nabi lalagan jeung Siti Aisyah balap lumpat Kangjeng manyak Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah nu menang Siti Aisyah uti dituna tapi sekali menang 2 kali eleh Kangjeng Nabi pan bugaheun da Siti Aisyah waduh menang lain lalagaan si naon eta lalagaan geus eta garana oh udah mah teu bisa jeung pamajikan lalagaan
kejem semua panglima pamajikan teh dulu urang teh sieun nya besi ditembak urang saya wayah urang eleh-eleh wayah urang menang-menang kan geunaeun silih jangan ngeunaheun urang lamun kos kitu jeung pamajikan teh suatu waktu kan urang minta duit kanyana nginjem duit tilok mayar ieu sebenarnya we mah kos kitu ieu disebut tolol, itu disebut tolol rada. Mana rada? Itu dia disalaki tapi lamun salaki nyokot hutang. Tapi itu mah di Lampung. Wa ilam yudamun teu kanyawan bawa kucing teh ieu lain ucing garong atuh pala teu katempuhan. Filosofi kita besair wallahu a'lam.